Tah gitu atuh lur. Oh, menang dulu teh. Badag. Lain kalah nyokotan tidinya. Aya ge ti sawah bawaan ka dinya. Badagnya guys tuh. Di mana teh? Eta cenah pun cai. Halusnya. Jeung aya awewe guys. Si anjing kena. Kata ongkurang seetik. Babah. Halus gedenya. Oh. Hirup teh. Hirup tuh. Tuh. Anjir. tuh. Gede mana jeung nu maneh? Hah? Jeung nu maneh? Jeung nu maneh naon? Jeung eta burung maneh gede mana? Tuh. Iya. Atoh teu. Tuh. Jangan lupa sih sawah Iya. Gancang ditewak. Di kanyokan tadi di sawah. Biasa. Ini cacing. Tuh, guys. Tah tuh. gitu. Lain ieu mah ayo ngaduk-duk di nya nyokotan beut. Mending lawan. Tuh. Geus capek. Iya. Satu air kadinya-keun. Oh, belut enak ngincar aneh di. Ulah di dinya wae eta mah bagian leutik nu gede tuh nu gede. Tah di dinya. Belut ngincarin ho. Pus. Diberi kekencaran kurang enak ho. Langsung yang liang. Made jamane. Yes. Tutupan deui atuh. Di buruk mana? Tah. Tutupan deui itu nak. Nah. Pokoknya babon, guys. Bener tak isuk deui mah kudu kitu nyok neangan we ti sawah-sawah saha we. Bawa ka dieu. Ngalieun age. Bengkung ho. Mana? Tah. Oh. Ya, Bener badak atuh aya kot segede inung sukunya. kumaha bengkung? Gegel. Mah ya. Moal kuatin gara sakit punya nya bingkang. Aya kene liangna gede liangna tadi. Gede deketeun eta. Deketeun. Nah. Ini ini tanyakan tuh pas tadi. Lepas di sawah. Nagal mah deket. Bagus atuh.